Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mun inget ka zaman baheula itunya kolot orang dina perjuangan mempertahankan kehidupan teh dina bertani gitu intina mah maralak pare secara manual zaman baheula itu ayeuna nya macul geus ku mesin eta nagenan gitunya ngagaru jeung naon teh nyambutna ku mesin baheula mah dikecruk gitu. Terus ayeuna dina ngalapare deui nya baheula mah tah ieu meureunana ngaranna zaman baheula nya diirik kieu tah jiga kieu tah kitu teh ngirik ngaranna teh gitu nya ngirik pare kolot baheula mah jiga kieu itu nya rek beratus-ratus meter sawah diirik jiga kieu gitu. Ayeuna zaman ayeuna mah meureunana nya ngalapare tinggal ngala nguruhkeun dirontog ku mesin tereh kitu nya eteuna tah perbandinganana mah gitu nya zaman baheula jeung zaman ayeuna itu cara-cara ngalapare itu. Ayeuna ieu diirik ngaranna teh gitu nya ku manual kieu yeuh ngajaran gitu. Tak kitu pangintennya perbedaan zaman baheula kolot urang anu geus arareuweuh ayeuna itunya patutlah didoakeun ku urang beuneunan anu geus arareuweuh tah perjuanganna teh dina ngalapare teh jiga kieu sakitu panginten hatur nuhun nya kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.